Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngawitan ti awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ari sadayana puji lillahi eta tetep kagungan Allah alladzi anu khalaqa anu parantos ngadamel atau nyiptakeun Allah al maujudati kana pirang-pirang anu aya binuril ijadi kalawan ngayakeunna teh anu disampurnakeun kana cahaya waja'ala sareng parantos ngajadikeun itu ladzi kana maujudat dalilan kana jadi dalil ala wahdaniyati kana pangkat sahijina eta ladzi lidzawil basoiri kajalma anu ngabogaan pirang-pirang awas paningali ila yaumil ma'adi nepi ka poean balik wasyara'a sareng parantos ngadamel syariat itu ladzi syar'an kalawan syariat taro anu parantos milih itu ladzi hu kana syar'an li nafsihi pikeun zatna ladzi wa anzala sareng parantos nurutkeun wa anzala sareng parantos nurunkeun eta ladzi bihi kana syar'an kitabahu kana kitabna ieu ladzi wa arsala sareng parantos ngutus ladzi bihi kana syar'an wa sayyidal ibadi sareng sayyidina pirang-pirang abdi fa'audoha tuluy meretelakeun itu sayyid lana ka urang sadaya mahjatahu kana hujahna ladzi waqala sareng parantos ngadawuh sayyid hadhihi sabilur rasyadi ari ieu syariat eta jalanna pituduh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa atba'ihi. Hampura ya aya truk lewat jadi kaganggu saeutik. Sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ala sareng ka eta sayyidina alihi sareng ka keluargina wa ala alihi sareng ka keluargina eta sayyid wa atba'ihi sareng kana pirang-pirang anu nuturkeun sayyid sholatan kalawan rahmat zakiyatan anu alus tur anu bersih bila napadin kalawan teu ruksak wa ba'du jeung anapun dina saba'dana maca bismillah alhamdulillah shalawat sinareng salam fa innal angpusa maka saestuna pirang-pirang awakna anu banget bersih fa innal angpusa saestuna pirang-pirang awak-awakan anu banget bersih azzakiyata anu nyuprih lain kitu salah fa innal angpusa azzakiyata didopatkeun sifat fa innal angpusa azzakiyata maka saestuna pirang-pirang awak anu banget bersih atau libata anu nyuprih lil marotibi kana pirang-pirang martabatna darajat al aliyati anu luhur lam tazal maka ulah eureun maka moal eureun eta anpus zakiyah tada abu kana ngarayap
kana berjuang, kana tekun pitah silil ulumi dina pirang-pirang ngahasilkeun tina pirang-pirang ilmu anu bangsa syara. Pitah silil ulumi syar'iyyati dina ngahasilkeun tina pirang-pirang ilmu anu bangsa syara. Wa min wa min jumlatiha jeung eta tetep tina sawarehna jumlahna itu syariat ma'rifatul furu'i ari nganyahokeun kana furu' al fiqhiyati anu bangsa fikih li anna lantaran saestuna eta kalawan furu' bihaku itu furu' tanda pi'u ari katolak alwasawisu anu naon teh di anna karena saestuna kalawan itu furu' bihaku itu furu' tanda pi'u anu katolak naon alwasawisu pirang-pirang anu ngawaswaskeun asyaitoniyatu anu bangsa setan watasihu jeung ngajadikeun sah naon almusomalatu pirang-pirang almuamalah naon almuamalatu pirang-pirang muamalah wal ibadatu jeung pirang-pirang ibadah almardiyatu anu dipikaridho wanahika jeung naon teh wanahika jeung nyukupkeun ka anjeun wanahi jeung nyukupkeun itu muamalah ka anjeun fil fikhi kalawan fikih syarapan mulia panan mulia qaulu sayyidi as-sabiqina qaulu parantos ngadawuh Gusti urang sadayana qaulu parantos ngadawuh saha sayyidis sabiqina Gusti urang sararea anu ti parayun sadayana wallahi kina jeung anu pandeuri sadayana shalla muga mikaridho saha Allah Gusti Allah alaihi ka itu sayyid wasallama sareng mugi masihan kasalamatan Allah man ari sabe jalma yuridi anu ngresakkeun saha Gusti Allah bihi ka eta ma khairon kana anu alus yupakih maka masihan pangarti Allah huka itu si man bidini dina agamana rawa ngariwayatkeun hukana hadis saha asy-syaikhonu Imam Syekhon Imam Bukhari Muslim min riwayati Muawiyah tina riwayatna Muawiyah wa an Abi Hurairah sareng katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga mikaridho saha Allah Gusti Allah anhu ti Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala parantos ngadawuh Rasul ma ubidah teu diibadahan saha Allah Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala bari malul Allah bisyai'in ku hiji perkara abdola anu leuwih utama min pikin tibatan kudu ngarti pitini dina agama rawa ngariwayatkeun hukana hadis Tirmidzi Imam Tirmidzi fi jami'ihi dina kitab kumpulanana Imam Tirmidzi wa an Yahya sareng katempi ti Yahya bin Abi Katsirin fi qaulihi ta'ala dina dawuhan Allah ta'ala wasbir sareng kudu sarobar anjeun nafsaka kana diri anjeun ma'alladzina sarata anu ibadah ma'alladzina sarata anu yaduna anu ibadah itu ladzi robbahum ka pangeranana ladzi bil godati dina isuk-isuk wal asyi jeung sore-sore yuriduna
anu ngarap-ngarap itu ladzi wajahu kana karidoan Gusti Allah. Qala parantos ngadawuh Qala parantos ngadawuh Yahya bin Abi Katsir majalisu dina pirang-pirang riungan, pirang-pirang majelis zikir, majalisu zikri dina pirang-pirang majelis zikir. Masya Allah eta motor gak kaganggu. Ampuranya daya keur di sisi jalan ya. Gimana di sisi jalan tuh dah. Majalisu zikri dina majelis zikir. Qala parantos nyarios ngadawuh saha ataun Imam Atha piqaulihi dina piqaulihi sallallahu alaihi wasallam dina dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza marartum di mana-mana ngaliwat aranjeun kabeh biriyadil jannati kalawan karidoan patamanan kalawan patamanan keridoan surga para ta'u maka kudu ngangon aranjeun kabeh. Qalu parantos ngadawuh para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma riyadul jannah, jeung naon ari riyadul jannah? Ari patamanan surga. Naon ari patamanan surga teh? Qala parantos ngadawuh Rasul, hilakuz zikri hilakuz zikri nyaeta golongan tukang zikir. Qala parantos nyarios ngadawuh saha ataun Imam Atha, adzikru ari zikir teh wa eta ari zikir majalisul halali eta riungan anu halal. Majelis zikir teh nyaeta riungan anu halal wal harami jeung riungan anu haram. Kumaha teh? Kelak. Qala parantos nyarios saha ataun Imam Atha, adzikru ari zikir teh wa eta ari zikir majalisul halali eta riungan halal wal harami jeung riungan haram. Kumaha maksudna nya? Mungkin abdi mah sanes perawi hadisnya hapunten janten sakitu buktosna we teu tiasa ngajelaskeun, aduh hapunten pisan masih kena pakir ilmu. Silahkan we koreksi deui eta mah. Koreksi deui. Kaifa tashtari, kaifa bari kumaha tashtari meuli anjeun, kaifa talbi'u, kaifa bari kumaha talbi'u ngajual, tabi'u ngajual maraneh kabeh, wa tusolli jeung salat maraneh kabeh, wa tasumu jeung parwasa maraneh kabeh, wa tahiju jeung munggah haji maraneh kabeh, wa tankihu jeung narikah maraneh kabeh, wa tatliku jeung tolak maraneh kabeh, wa asbaha dzalika jeung nyeruakeun ato kana nu kabehna jeung sakabehna. Wa qala sareng marantos ngadawuh saha Sufyanun, Imam Sufyan bin Uyainah, Sufyanu bin Uyainata lam yu'to henteu dibere, teu dipasihan saha ahadun di jalma ba'da nubuwati dina sabada pangkatna nabi, Abdullah kan anu leuwih utama minal ilmi tibatan ilmu, wal fikih jeung pangarti bidini dina agama Islam. Waqala sareng parantos ngadawuh saha Abu Hurairah, Imam Abu Hurairah, wa Abu Dzar jeung Abi Dzar radhiya muga mikaridho saha Allah Gusti Allah taala bari maalur Allah alhuma ka itu Abu Hurairah jeung Abi Dzar. Babun ari hiji lawang minal ilmi anu tetep tina ilmu, nata'allamu
anu nyaruprih anu belajar kaula sadaya. Kana itu bab ahabun ahabu eta leuwih utama ahabu eta leuwih dipikaresep ilaina ka urang sadaya min alfi raqatin tibatan 1000 rakaat min alfi raqatin tibatan 1000 rakaat tatawuan tina arah-arahan salat sunnah tibatan 1000 rakaat tina salat sunnah. Babun ari hiji lawang minal ilmi tina anu tetep tina ilmu na ta'allamu anu nyaruprih urang sadaya hukana itu babun ahabu eta leuwih utama ilaina pikeun urang sararea min alfi raqatin tibatan 1000 rakaat tatawuan tina arahan salat sunnah tibatan salat sunnah. Mukakeun lawang ilmu pikeun belajar eta leuwih utama eta leuwih dipikaresep anu dipikaresep ya kitu pokona namanya hapunten pisan. Aduh. Waqala sareng parantos ngadawuh saha Umar radhiyallahu anhu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lana eta teh la mautu yakin ari maot alfi abdin 1000 tukang ibadah. La mautu alfi abdin yakin ari maot na jalma anu 1000 tukang ibadah 1000 tukang ibadah ko imil laili jalma 1000 tukang ibadah ko imil laili anu salatna teh ti peuting so imi anu puasa an nahari ti beurang peutingna puasa beurang peutingna salat beurangna puasa ahwanun eta leuwih enteng min mautil alimil basiri tibatan maotna jalma nu alim anu awas paningalna anu alim anu awas paningalna bihilalillahi kana anu dihalalkeun ku Gusti Allah taala bari mahalul Allah wa haramihi jeung anu diharamkeun ku Gusti Allah wal ayatu jeung ari pirang-pirang ayat wal ahbaru jeung pirang-pirang hadis wal atharu jeung pirang-pirang tapak-tapakna para sahabat kasiratun eta leuwih eta loba pisan kasiratun eta loba pisan. Ngopi lah alhamdulillah hampura lamun milaraannya hihi. Faiza kana maka di mana-mana buktos saha alfikhu naon alfikhu Masya Allah truk mangga jeung 2 di truk nage gede truk nage ka ajur jalan. Faiza kana maka di mana-mana buktos sah naon alfikhu ilmu fikih bihadhil martabati tina ieu martabat atau darajat asyarifati anu mulia wal mazaya wal mazaya jeung pirang-pirang keagungan almanipatu anu alus kana maka eta bukti naon al-ihtimamu neja bangetna kana ilmu fikih bihiku itu ilmu fikih fid darajatil ula eta tetep dina darajatna anu kahiji wasarful auqati jeung ari molahkeun sorpu wasarful auqati jeung ari molahkeun kana pirang-pirang waktu annapisati anu alus balkul lil umri balik tak molahkeun sakabeh umur pihi dina fikih aula eta leuwih utama li anna sabilahu lantaran saestuna jalan na fikih sabilul jannati eta jalan menuju ka surga.
wal amalu bihi wal amalu jeung ari ngamalkeun bihi kana pikih kana pangarti ngamalkeun kana pangarti hirzun eta jadi pangraksa. Hirzun eta jadi pangraksa minan nari tina neraka. Eta nu matak nyegah tina neraka wa junnatun jeung jadi benteng ngejadikeun benteng. Tah jadi amal ari ngamalkeun kana ilmu fikih ngamalkeun kana anu pangarti anu pangabisa ngamalkeun pangabisa terutama tina ngamalkeun kana bidang agama Islam eta teh jadi pangraksa pangjaga ngajaga urang tina seuneu neraka. Wajunatun jeung jadi benteng urang tina seuneu neraka. Seuneu neraka dibentengan tah dibentengan ku ngamalkeun pangabisa urang. Amalu bihi wahaza jeung ari ieu liman eta pikeun jalma tolaba anu nyuplih eta man hu kana pikih litapakuhi pikeun nangtukeun pangarti pidini dina agama alas sabilin najati netepan kana jalan salamat lalikos ditaropui Allahu akbar eta motor lalikos ditaropui lain karena neja kumuluhur alal akroni ngelekeun babaturan wal mali jeung kana ngalah harta jeung karena ngarah harta wal jahi jeung wal jahi jeung kaagungan qala parantos ngutus ngadawuh atuh kamana wae qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabe jalma ta'allama anu nyuprih itu man ilman kana ilmu mimma tina perkara yubtago anu disuprih itu man anu disuprih bihi kalawan ilmu anu nyuprih kalawan ilmu wajhu anu ngaridoan wajhullahi anu man ari sabae jalma ta'allama anu nyuprih itu man ilma kana ilmu mimma tina perkara yubtago anu nyuprih bihi kalawan itu ilmu wajhullahi kana kariduan Allah ta'ala bari maha luhur Allah la ya ta'allamu henteu nyuprih man hu kana ilmu illa liyusiba kajaba supaya menang eta si jalma bihi kana ilmuna arodon kana harta benda minad dunya tina dunya lam yajid maka moal panggih eta si man arpal jannati kana naon arpa teh arpal jannati kana seseungitan surga yaumal kiamati dina engke poean kiamat rawa ngariwayatkeun hukana hadis Imam Abu Daud bi isnadin kalawan isnad sahihun anu sahih isnad nanti anu sahih. Terus nanti teh wakola sarang parantos ngadawuh Kanjeng Nabi alaihi eta tetep ka Kanjeng Nabi afdholus sholati ari pangutamana sholawat wasallama sareng kasalamatan man ari sabae jalma tolaba anu nyuprih itu man al ilma kana ilmu liu maria pikeun naon teh pikeun nyalakeun bihi ku eta ilmu asyufaha
kana pirang-pirang anu asyupaha naon teh anu nyodok naonnya asyupaha kana pirang-pirang anu bodoh au yukasiro atawa atawa hayang paloba-loba bihi kana eta ilmu al ulama ka ulama au yasrifa atawa mengkolkeun itu man wujuhan nasi kana pirang-pirang awakna jalma ilaihi supaya madep eta si iman paliyat tabawa maka kudu nyawiskeun man makadahu kana tempat yukna man minanari tina neraka. Rawang riwayatkeun kana hadis saha at-Tirmidzi Imam Tirmidzi min riwayati Ka'ab bin Malikin tina riwayatna Ka'ab bin Malik. Waqala sareng parantos ngadawuh Rasulullah adkhala maka ngasupkeun hu ka eta man saha Allah Gusti Allah taala bari maha luhur Allah annaro kana neraka. Apa muga ngaraksa muga ngahampuranna ka arurang sadaya saha Gusti Allah taala al karimu anu mulia min zalika tinu narolak i'lam anna tulabal ilmi ngopi. I'lam kudu apal anjeun anna tulabal ilmi saestuna pirang-pirang anu nyupri ilmu muhtalipuna eta beda-beda itu nu kabeh biikhtilafi maqasidihim kalawan beda-bedana tina pirang-pirang pamaksudanana itu talabul ilmi. Wahimmuhum jeung ari nu sejenna itu talab wahimuhum jeung ari nu sejana tolab siapna nyuprih muhtalipun eta beda-beda bihtilapin kalawan bihtilapi marotibihim kalawan beda-bedana pirang-pirang martabatna tolab. Fahadza makari ieu yatlubu eta nyuprih jalma al gauso kana teteleuman kana teteleuman pil bahari dina lautan. Teteleuman bener. Al gauso kana teteleuman pil bahari dina lautan wanawi jeung sabangsaning bahru linaili durori karena hayang menang linaili durori karena hayang menang mutiara al-kibari anu gede. Wa hadza jeung ari ieu yaqna'u eta qanaah jalma wa hadza yaqna'u jeung ari ieu eta qanaah jalma bima kana perkara yajidu anu manggihan eta si jalma pi goyatil ihtisori kana dina goyatal ihtisor sumahaza alqoni'u tuluy ari ieu ko alqoni'u jalma anu qanaah sinpani eta dua warna. Jalma anu qanaah teh dua warna. Ahaduhuma ari salah sahijina sinpani kala urang nyeungeut udud heula. Sinpani eta dua warna. Ahaduhuma ari salah sahijina sinpani dzu ayalin eta anu ngabogaan anak robi. Naon teh
Zuiyalin eta nu ngaboganana Robi kodogolaba anu ngalindih anu nyata ngalindih itu ahad hukana itu zuiyalin al-kaddu naoh dihareup ayeuna kodogolaba anu nyata ngalindih hukana itu zuiyalin naon al-kaddu kadipuhan wal akhiru jeung ari anu akhirna nyari nu kadua anu hiji deui anu kadua mutawajjihun eta anu madep ilallahi ka Gusti Allah taala bisidikeun jeung sanyanyana bari sanyanyana wajidin kalawan nuju bisidikeun nya bisidikeun kalawan bener wajidin sang jeung sanyanyaan jeung nyaan bisidikeun kalawan bener wajidin jeung nyaan palil awali maka eta tetep anu kahijina yakadiru kawasaeun nu awal ala mulazamatil khalqi kana netepan ka makhluk wasaliku jeung ari anu mapai masgulun eta katungkul itu salik bima ku perkara huwa anu ari itu salik bisa didihi eta bisa didihi eta tetep dina naon teh sejak dina sejana salik lailahu dina peutinganana salik wa naharu jeung beurangna salik ma'an nafsihi bari dina dirina itu si salik pikolkin eta tetep dina kariuhan pa'arad tu maka ngarep-ngarep kaula rohata kullin kana senang rohata kana senang tina hiji-hijina anu minhuma anu tetep tina itu sinpani bibako ima kalawan tetepna perkara huwa anu ari itu kullin alaihi eta di mana alaihi di alaihi eta dina itu ma watarki sa'i jeung ninggalkeun ngajalankeun watarki sa'i kulin jeung ninggal ngajalankeun hiji-hijianana tina itu sinpani minhuma tina itu sinpani pima dina perkara tad'u anu narik gitu naon al hajatu pangabutuh ilaihi kana itu emma wa arju jeung ngarep-ngarep kaula minallahi ti Gusti Allah al azizi anu gagah anu maha gagah al qadiri anu maha kawasa tashilama kana ngagampangkeun perkara yasilu anu hasil bihi ku itu perkara al idohu naon al idohu pepertelaan wataisiru jeung non kegampangan pa innahu maka saestuna Gusti Allah taala roja'u eta anu ngarep-ngarep kalawan anu arrojina roja eta anu ngarep-ngarep arrojina kana kalawan ka anu ngarep-ngarep kabeh wajabiru ad-du'afa'i wajabiru jeung anu tambal ad-du'afa'i kana pirang-pirang anu lemah kabeh wal munkasirina jeung anu pecah hatena ruksak hatena itu nu kabeh pecah hatena itu nu kabeh
Wawasam tu jeung naon teh Wawasam tu jeung ngaranan kaula kitabi kana ieu kitab hadza kana kitab nu ieu bi kifayatil ahyari ku kitab kifayatul ahyar fi hali goyatil ihtisori dina tingkahna goyatal ihtisor. Wa as'ala jeung nyuhunkeun kaula Allah ka Gusti Allah al-azim anu maha agung al-ghaffar anu maha ngahampura al-afwa kana ngahampura anni ti kaula wa an ahbabi jeung tina sakabeh jeung tina kekasih kaula min makrohin tina dipaksa wa godobihi jeung tina bebenduna Gusti Allah wa adzabin nari jeung tina siksa neraka wa annahu saestuna Gusti Allah alama kana perkara yasya'u anu ngressakeun Allah kana itu qadirun eta anu kawasa wabil ijabati jeung kana ngaijabahna Gusti jadirun eta anu layak anu pantes qala parantos ngadawuh saha asy-syekhunu syekh guru bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin alhamdu huwa eta ari alhamdu as-sana'u eta ngalem Allah ka Gusti Allah ta'ala bari maha Allah bijamili sifatihi kana kaalusan sifatna Allah az-zatiyati anu bangsa zat wa ghairiha jeung salianti sifat Allah wasyukru jeung ari syukur huwa ari itu syukur as-sana'u eta ngalem alaihi ka Gusti Allah bi in'amihi ku nikmatna Allah walihada jeung kulantaran ieu ya suku alus naon antakula yen ngucap anjeun hamid tu muji kaula pulanan kasih pulan ala ilmihi kana ilmuna pulan wasahoihi jeung berehanana pulan wala takulu jeung ulah ngucap anjeun syakaratuhu syukuran kaula ka eta si pulan hu kana ilmuna eta si pulan ala ilmihi kana ilmuna pakulu maka ari sakur-sakur syukur kusyur astagfirullahaladzim pakulu syukrin maka ari sakur-sakur syukur hamdun jeung eta muji walaisa jeung teu aya kullu hamdin sakur-sakur muji syukron eta syukuran wakila jeung dicaritakeun guiru zalika lianti kulun lillahi ari lapan lillahi alamu eta ari lamna fil ismi dina jenengan al karimi anu mulia lil istihqaqi eta tuduh kana ngahak lil istihqaqi eta tuduhna teh kana hak kana ngahak kama seperti mana takulu ngucap anjeun ad-daru ari umah li Zaidin eta hakna Zaid imah atuh astagfirullahaladzim teu apal alfad ad-daru eta ad-daru ari imah li Zaidin eta hakna Zaid wa udiko jeung diidopatkeun wa udipa jeung diidopatkeun naon alhamdulillah hadzal ismi kana ieu jenengan al-karimi anu mulia duna baqiyati henteu kana sakira-kirana pirang-pirang asma'i pirang-pirang jenengan jijikeun berarti ila hadzal ismi kana ieu jenengan al-karimi anu mulia duna baqiyatil asma'i henteu kana sakira-kirana pirang-pirang jenengan li'annahu karana saestuna lillahi ismun eta ngaran zat
ismu zatin eta ngaran zat, walaysa bi mustaqin jeung teu aya eta isim bi mustaqin eta mustaq, wal muhaqqiquna jeung ari muhaqqiquna ala annahu eta saestuna lapad lillahi mustaqun eta mustaq rabbil alamina jeung ari lapad rabbil alamina ar-rabbu ari lapad rabbu yakunu eta bukti itu rabbu bi makna maliki eta makna ngarajaan wa yakunu jeung bukti itu rabbu bi makna tarbiyati eta makna ngurus wal islahi jeung makna ngabereskeun. Lihadza kusabab ieu nisan yuqalu diucapkeun robba ngurus pulanun kasipulan robba ngurus saha pulanun pulan ad-dai'ata kana palataran ai aslahaha tegesna ngabereskeun eta si pulan hakana dai'ah. Allahumma makari Allah taala malikul alamina eta nu ngamilik kana sakabeh alam wa murabbihim jeung anu ngurus kana sakabeh alam. Subhanahu ma suci Allah wa taala bari maluhur Allah. Wal alamina jeung ari lapad al alamina jam'u alamin eta ngajama' tina alamin la wahida henteu aya mufradatna lahu kana itu jama' min labdihi tina lapadna jama' wa talaqo jeung parabotan ulama wa talaqo jeung parabot saha para ulama pihim dina al alamina pakila maka dicaritakeun hum ari alamina al insu eta jalmi wal jinnu jeung jin kola parantos ngadawuh hukana itu Qil Ibnu Abbas wakilah jeung dicarioskeun jamiul mahlukina eta sakabeh pirang-pirang makhluk kola parantos ngadawuh hukana itu Qil qotadatu anak qotadah wal hasanu jeung alus jeung halusan wa mujahidun jeung mujahid jeung salanti mujahid qala nyarios musannif ngadawuh musannif sallallahu jeung maparin rahmat wassallallahu sareng parantos maparin rahmat sal Gusti Allah ala Muhammadin ka Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina anu janten panutup sakabeh para nabi wa ala jeung ka keluargina wa ala alihi jeung ka keluargina Kanjeng Nabi wa sahabi jeung ka pira-pira sahabat Kanjeng Nabi ajmaina tegasna sadayana as-shalatu ari shalawat minallahi ti Gusti Allah ar-rahmatu eta rahmat wa minal malaikati jeung ari shalawat ti malaikat al istighfaru eta istighfar wa minal adami jeung ari shalawat ti bangsa Adam tadarruun eta tadarru wa doaun jeung doa wa sumiya jeung diaranan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadan tegasna Kanjeng Nabi Muhammad likasroti hisolihil mahmudati karena seueurna tingkah Rasulullah anu dipuji waktu lipa jeung diparebutkeun fil ali dina perkawis keluarga Kanjeng Nabi pakila maka dicarioskeun hum ari itu alihi Banu Hasyimin eta Bani Hasyim tireng-rengan Bani Hasyim eta Bani Hasyim wa Banu Muthalib jeung tireng-rengan Bani Muthalib wa hadza jeung ari ieu kaul mah tarohu eta nu dipilih itu kaul kana itu umma asy-Syafi'i wa hadza jeung ari kaul mah tarohu eta nu dipilih kana itu umma syaha asy-Syafi'i
Imam Syafi'i wa ashabuhu jeung pirang-pirang sahabat Imam Syafi'i. Wakila jeung diceritakeun kana hum ari lapad alihi yang tarotuhu itrotuhu eta turunanana Rasul wa ahlu baitihi jeung sareng ahli baitna Rasul. Wakilah jeung dicarioskeun aluhu ari keluargana Rasul jami'u ummatihi eta sakabeh umat Rasul. Wataro jeung dipilih hukana itu kil jam'un ari ulama loba saha jam'un ulama loba minal muhaqqiqina anu tetep ti ulama muhaqqiqin wa minhum jeung eta tetep tina ulama muhaqqiqin al azhariyu ari ulama azhari wal ashabu jeung ari lapad al ashabu jeung ari lapad ashabu jam'u shahibin eta sakabehna eta jama' tina lapad shahibun wa huwa jeung ari ashabu kullu muslimin eta sakur-sakur jalma anu muslim ro'a anu ningali itu muslim annabiya ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu jeung ngabaturan muslim ka Nabi walau sa'atan jeung sanajan aya ngabaturanana wakila walau sa'atan jeung sanajan ngabaturanana teh sajam. Wakila jeung dicaritakeun man ari sabaya jalma tolat anu lila itu man anu lila naon suhbatuhu ngarejeunganana ka Kanjeng Nabi wa mujalasatuhu jeung ngariungna sareng Kanjeng Nabi. Wal awalu jeung ari anu kaul anu awal huwa eta ari kaul nu awal araju eta anu kaul anu unggul ingdal muhaddisina mungguh muhaddisin. Wasani jeung ari anu kaul anu kadua huwa eta ari anu kaul anu kadua arrojihu eta anu kaul anu rojih anu unggul. Ingdal usuliyina mungguh usuliyin. Qala parantos ngadawuh saha asy-syaikhun syekh guru sa'alani geus menta ka kaula ba'du asdiqaihi saha ba'du asdiqai sawareh pirang-pirang babaturan kaula hafidho muga ngaraksa hum ka asdiqo saha Allah Gusti Allah taala bari mahalul Allah an a'mala kana yen ngamalkeun kaula muhtasaron kana ieu muhtasar bil fikhi dina pan fikih ala madhabil imamina tepan madhab Imam Syafi'i bigoyatil ihtisori dina penutupan ringkesan goyatal ihtisor penutupan ringkesan. Wani hayatil ijaji tegesna panungtungan ringkesan yahipu anu enteng alat tolibi kanu diajar anu enteng kanu diajar pahmuhu pahamna muhtasor naon pahmuhu pahamna muhtasor wayashulu jeung gampang alal mubtadi'i kajalma nu diajar ngaji hibzuhu naon hibzuhu nalarna muhtasor wa an uksiro jeung kana yen ngalobakeun pihi wa an uksiro jeung yen ngalobakeun kaula pihi dina muhtasor minat taksimat naon teh minat taksimatin gitu tina pirang-pirang bagian wa khosril hisoli
wa hasril hisoli jeung ngeringkes kana pirang-pirang tingkah. Fa'ajabtu tuluy ngajawab kaula nyumponan kaula hukana itu ba'du ila dzalika kana pamentana ba'du toliban karena milarian kana ganjaran lisawabi toliban kana neangan lisawabi kana ganjaran rogi bantur tuluy karena mikresep ilallahi kana rahmat Allah subhanahu wa suci Allah ta'ala pitaupiki dina pitulung lisawabi kana bener. Innahu saestuna Gusti Allah alaman netepan perkara kana perkara yasya'u anu ngersyakeun Allah qadirun eta nu kawasa wa bi ibadihi jeung kana pirang-pirang abdina khabirun jeung kana pirang-pirang abdina Allah hambana Allah khabirun eta anu waspada basirun tur anu maha ningali anu maha waspada jeung anu maha ningali. Al muhtasaru ali ngaran muhtasar ma eta kitab qala anu saeutik itu anu saeutik naon labduhu lapadna itu ma wa kasurat jeung loba pisan ma'anihi naon ma'anihi pirang-pirang maknana eta ma. Madhabu Syafi'i ari ngaran madhab Syafi'i tariqatuhu eta jalana Imam Syafi'i wa Syafi'i jeung ari Imam Syafi'i mansubun eta anu dinisbatkeun ka eyangna ila jadihi ka eyangna Syafi'un nyaeta Syafi' jenenganana wa kunyatuhu jeung ari alam kunyahna Imam Syafi'i Abu Abdillahi nyaeta Abu Abdillah wasmuhu jeung ari jenenganana Imam Syafi'i Muhammad bin Idris tegasna Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaidin Yazid bin Ubaidin bin Ubaid bin Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdi Manaf wayal tako jeung culangkepna Imam Syafi'i Rasulillahi eta sareta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manafin dina Abdi Manaf nyaeta dina Abdi Manaf. Fa innahu saestuna Rasulullah alaihi salatu wassalam Muhammad bin Abdillah tegasna nyaeta Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Wan nisbatu jeung ari nganisbatkeun as-sahihatu anu sahih wan nisbatu jeung ari nganisbatkeun anu sahih as-sahihatu tegasna anu sahih anu bener ilahi ka Imam Syafi'i Syafi'iyun nyaeta Syafi'iyun wa Syafi'iwiyun jeung ari Syafi'iwiyun lahnun eta salah wa goyatun jeung ari lapan goyatu asyai'i wa goyatu syai'i jeung ari lapan goyatu syai'i maknaha eta ari maknana goyah tarattubul asari eta tartibna tapak ala zalika kana eta perkara ala zalika syai'i kana eta perkara kama taqulu seperti mana nyarios anjeun goyatul yai sahihi ari tertibna jual beli as-sahihi anu bener hillu eta halalna hillul intipai eta halalna ngalap mangpaat bil mabi'i kana barang anu dijualna wa goyatus sholati jeung ari tertibna salat as-sahihati anu bener ijza'uha eta nyukupkeunana salat wa adamul qodoi jeung teu wajib qada wal muradu jeung ari anu dimaksud huna di dieu nihayatu wajajati labdi nihayatu eta panungtungan wajajati labdi
nihayatu wajajatil labdi eta panungtungan ringkesan lapan gitu maksudna mah. Wa taufiku jeung ari lapan at-taufiku lapat taufiku wa eta ari lapat taufik holku kudrati taati eta ngadamel kawasa ngadamel kawasa kana migawe taat bihilapil hid berbeda lapan hizlan bihilapil hizlani beda jeung lapan hizlani fa innahu maka saestuna lapan hizlani holku kudrati eta ngadamelna kana kawasa al maksiati kana maksiat wasawabu masyaallah terus ngalewat deui wasawabu jeung ari lapan asawabu didul khotoi eta lalawanana tina salah wallahu jeung ari Allah taala a'lamu eta langkung uninga kitabut thaharati wallahu a'lam alhamdulillah muqaddimah tamat. Lajeng kana kitabut thaharah dina penjelasan nu salajengna